Saha penciptana nu kitu teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Masih tetap Kang. Sampurasun we pan tadi pemimiti entos. Untuk gemah ya, ini sampurasun itu. Sampurasun minang gitu Oh, itu namanya. Sampurasun. Tetap di Wahyu Channel di acara Ngadu Bako. Ngadu Bako. Ngadu bako. Hey, mari jengkoko. Ngadu Bako. Ngadu Bako. Ngadu Bako di Wahyu Channel. Ngadu Bako. Ngadu Bako. Ngariu, mari jengkoko. Ngadu Bako. Ngadu Bako. Ngadu Bako di Wahyu Channel. Hey, aduh. Semangat ya, Benar semangat. Bintang tamu Dah hayang kieu. Tak kuat saya mah. Masa tahan, pasti bisa tahan pasti. Ya, ya tahan. Emut keur nyawer pan keur keluar. Ku kieu bae. Nerusin lu tadi Bang Aep. Tadi. Jelaskeun lu tadi, mana ya YouTuber Wahyu Channel Mang Nul teh terus sering disimak dialog di Jakarta, oge serang Topati. Anu Topati teh tadi urang guar siapa dulu yang sebetulnya. Kang, sabaraha lami gabung sareng Topati, Bang? Sarang Topati itu pokoknya abdi teh mulai gabung sarang Topati itu di tahun 2011. Berarti ayeuna geus 8 tahun. 8 tahun. Hampir 10 tahun. Jeung Topati. Oh, Baraya YouTuber Wahyu Channel tahu Topati? Topati itu gitaris ya, yang sangat luar biasa terkenal di dunia dan akhirat. Di dunia lain top pada top maung sana. lain tapi Topati. Jiwa raga. Papanya nggak teh? Nya, meureun punten. Dan bisa salah. Topati yang murah jiwa raga. Luar biasa. Ya. Tah, kumaha Kang? Perkembangan Topati ayeuna kumaha? Masih gabung? Salah namanya dugi ka ayeuna masih proses. So adu ge ayeuna sareng Mas Topati insyaallah mudah-mudahan bade ngali album kita album anu ayeuna teh sangakan salah nama Topati format Topati teh aya 2 sareng Topati teh. Oke. Janten anu kahiji sareng Topati Ethno Mission. Ethno Mission. Jadi misina Naon teh? Apa intinya? Jantan itu tetap ngaguar tentang wilayah instrumen kenang, cuman di dinya formatna masih kena aya drum. Masih kena aya. Eta Demas Narawangsa. Wih, namina teh pemain drum naon? Nama muda, pokoknya mah nasional mah Demas Narawangsa pasti. Demas Narawangsa luar biasa. Halo Kang Demas Narawangsa. Apa, Halo, di Wahyu Channel di acara Ngadu Bako kade di subscribe awal. Like, comment, Di komen, and share. Oke. ulah hilap, loncengna di toel. Sanes di TJ. Sanes, aya nu di TJG. Oh, iya. Naon cara make jeung di toel loncengna kudu dikitu tek, beda eta mah gratis ya. Supaya apal perkembangan Channel itu sampai di mana setiap tampil yang baru pasti akan ada laporan kemana YouTuber Wahyu Channel. Oke. Nah, gitu Kang ya. Jadi masih dengan itu ya. Masih terus kan Abi kan format tadi anu pertama anu aya drummer kan. Eta mah rada komplitnya aya Abi meureun Nang Ramdan didinya mah kan Nang Ramdan eta. Didinya mah henteu ditu mah Nang Ramdan. Nami asli, nami KTP ya. Nami paspor. Paspor karena kan menentukan ke upami ke di luar. Ke Bandera ngelebet. Siap. Bandera ngelebet. Masalahnya eta Bandera ngelebet. Jangan gitu tah. Sarang Topati eta misalnya didinya masih kena formatnya maksudnya secara unitinya kesatuan sadayana aya drum, aya bassna Mas Indro. Indro. Hai, Kak Indro. Bass
basis hebat, basis hebat. Bang Kang Aib sareng Wahyu Rohe. The best Bang The Basis best. Indonesia. Kang Indro, Kang Indro. sukses dan lancar selalu ya. Ya. Sukses selalu Kang Indro. Ya. Bapak Turawing, oke teh Kang Indro teh. Temanmu dan temanku Mas Indro Ya. siap. Selama tergabung dalam grup DKI. No? DKI. Deka itu naon? Dono kasih regro. Lain eta, Aing sawah. eta mah penten jalur. Punten tapi pada sok lepat Bang Indro. Mungkin baik tapi dihampuran ya. Ya terus abi anu kedua formatna abi kawitna kan duaan. Ya. Album pertama abi duaan sareng Mas Topati lebih ke akustik. Oh, Yang kan abi sareng dia formatnya akustik tapi ayeuna ditambihan deui jeung saron kromatik. Saron kromatik. Kang Reka. Eta Kang Reka piduan sepuh pokona. Piduan sepuh. Anjeunna. Jadi abi tiluan format kamarinya abi. Nama reka truk teh. Itu. Kamari kan abi tos ka itu terus pertama pena abi nu masih kene format berdua abi ka Milan. Milan kan itu? Ka luar negeri? Mohon ka Milan. Kita abi teh. AC Milan teh, AC cabe, AC Milan gitu. Ya biasa eta. Pokona abi kali itu sekitar 2 mingguan. Jadi Kang Ndul teh baraya YouTuber Wahyu Channel, wah luar biasa pengalaman experience luar biasa. Manggungna dalam dan luar negeri. Geus lah anu di jero negeri mana pastilahnya. Ya. Meureun Indonesia mah kaubak begitu nya. Karena tapi Kang, abdi masa Non. bingungnya ngobrol Milan, Inggris, Prancis dan sebagainya. Pertanyaan nama hiji. Naon? Kunaon waos cok. Eta mah Itu ditambah gitu kan kalau luar negeri wah itu banyak tuh. Waduh. Tapi teh kayak muntahnya kabeh teh memang aya nu ieu anu da cenah kunaon da meureunan diusahanya. Da anu sabarasi huntu kan Ya. gitu nya. Malah mah sakadele kan aya kurban geus cenah make huntu domba. Saya teh moal saya mah ayeuna kan eta keur corona nya. Saya teh bisi kan ngaranna beun saya mun tina ngeunang geus ieu geus kurang payu saya erek ngalawan. Ngalawan. Nyanyiin Silhan. Saya mah erek ngajukeun proposal sugan gitu. Sugan uyahan. Sugan uyahan satalebu. Ya. Jadi pada YouTuber Wahyu Channel Kang Lu sering ka luar negeri ka sering abdinya Kang Lu. Tah. Waktu sareng Kang Wahyu abi ngaikeun wes ku abi eta mah. Abi teh pokona mah waktu tahun sabaraha ya Kang Wahyu eta? Tahun sabaraha? Tahun 80-an lah. Oh, can lahir. Oh, berarti 2000-an. 2000-an. Can lahir sapan. Abi teh justru kapungkur sasarengan abi teh direkrut di Dinas Budaya Pariwisata ya. Pariwisata. Nya Kang Wahyu, abi teh pokona mah kalau negeri jiga jalan kacai we. Kan itu mundur maju mundur Berarti luar negeri teh barase gitu sih Wah, saya. eta mah pokona mah nu ngaran sabulan teh pinuh we. Nabe. Diajar ke order kan. Waktu itu sering ke luar negeri dengan saya juga sering. Pernah ke Belanda juga, pernah ke Australia juga, termasuk ke Hongaria, Hongaria, betul. Hongaria juga. Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman segudang kita akan bagi kepada baraya YouTuber Wahyu Channel-nya. Nah, ayeuna urang buktikeun. Ya. Kan kenang. Ya. Boh di simak dialog baheula. Terus ayeuna rapat sareng merapat di Tohpati. Ya. Nah, si Manula. Sok ayeuna Mang Dul mangga ngacapi. Ngenang. Tapi minta TGU gitu tah. Demo heula setik. Pada kieu heula, pada ngibi. Atas. Tuh abi teh kesalak. Nah, bisa nyetanya. Oh, iya. Pencuk. Ayeuna wae. Ayeuna. Punten tuh nya. Mangga. Punten. Mangga. Tapi hiji punten. Moal nincak deui abi kada ya. Geus nyeri. Abang lanjut kelas wani nincak. Kayak punten sakadap kan. Kunaon ditotopi wae eta sami sareng Kang Rudi. Billy. Abi cigan mah 2 tahun deui calon erosi sami. Sugan teh ngepet. Jadi nama almarhum Haji Darso sugan teh. mah urang antep heula. Siap. Keun we lah. Ada gemas. Diketukan ku abi. Tukudu cenah. Bisi ya yang. Kamera ka Mang Dul, siap lah. Padahal mah tidak takut. Nyantai. Si tangan 1000 teh. Udah? Iya, mangga. Ya. Punten pisan, abi pokoknya mah ieu teh terinspirasi ku Kang Wahyu Rohe. Terus di luar negeri anjir oke. Wah, panera. Bener lah. Terus abi jujur abi terinspirasi banyak
secara namanya natural itu kan semacam karena tetap di luar negeri bukan hanya sebatas gendang saja, Siap. tapi kita harus gimmick ada Gimik sebetulnya. Sebenarnya Ya. ayah Ayah eta. gimmick deh ya. Gimik deui. Eta di luar negeri. Eta saha penciptana anu kitu teh? Oh iya. Tapi abdi eta jimat bisa kan? Jimat. Jadi di luar negeri mah kada atraktif gitu. Ah, misalkan ya tiisnya. Tiis. Oh, benar. Kada. Jadi lain. Jadi ternyata itu teh sanes ieu. Entertainment berarti ya? Terima. Oh, terima. Tetap ada aya energi anu keluar. Cing aya keneh tepak nu lain, model nu lain. Model lain? Aya bae. Sok. Wah. Ade, kira ada pula. Basikan. Lo bener bisa dirinya turutan saya. Aduh, kayak apa? Pernah ke Belanda, ke Australia, ke Seluruh Malaysia, dunia. ke film, diidek. Cing nurutan uing bisa tuh. Nah, nurutan saya mah komando hilir so. Ridem. Bam. Ridem. Sautik we. Ayeuna? Ayeuna. Isukan. Oh, gitu. Lainnya gitunya. Bener tapi kepala. Cuman ayo baru bisa mengambil. Pang. Debat ting tung. Plot. Bisa. Bener pernah. Bener. Ya bener. Duduk, Bapak, duduk. Bapak, duduk, Bapak. Patunya, bang. Nah, Eta teh feel in terakhir biasanya. itu teh. Jadi lamun poek eta. Gitu. Eta salah Poek teu apal panjang teuing kadinya. Geus kadepet. Eta teh geus kapepet ya oh ide. Mata ceungnya gitu Mang Nu. Jadi nu ngeundak mah beberebetan tapi halus wae dan tenaga deh. Mangga. Hati payu. Nah, warna ka luar negeri mah urusan kuring teh mah. Tah, eta. Panera lagi. Esek. Bendera geus nancep bisa. Sak kira geus make. Ingat teh kakak waduh. Ada bicit wing kurang teh sok. Cek. Bicit. Oh. Bicit Juna biasa Sunda. Oh. Juara. Esek yang bergenang. Kan lu kelas kena. Tadi Ya, tong ngabida. kendangna memang terus gitunya. Tapi anu teu acan pernah ngendangan jenis kesenian naon nu teu acan anu hoyong pisan kira-kira. Atawi sadayana terus pernah di kendangan. Senang abdi kapungkur kantos kapungkur bisa tapi jika kapungkurnya abdi kantos ngenangan wayang sih. Wayang. Cuman
sekali 2 kalinya. Oh. Tapi kalau kulantaran tostara ieu nya, tostara diolah deui. Poe. Oh. Jeung teu uyahan we. Jadi Mang Nur memang Calung suka. ayah spesialis masing-masing. Calung. Jadi memang ayah spesialis masing-masing Kang Nur. Tapi intina Kang Wayu punten abdi ngarewong terus nam kieu intina ayeuna mah kieu apapun pengalaman Anda, apapun pilihan Anda justru buktikanlah. Iya gitu. Gitu. Iya, benar. Karya Mas. Iya. Jadi memang apapun ya, memang spesialis masing-masing gitu. Aya tukang kenang gelindingan, tukang kenang bajidoran deh tinggal ku kenang kajaipongan Bandung deh teuteuran. Da banci jadina. Tapi dah Kang Wayu abdi ka pungkur mah pengenang reo kan teh. Tuh reo kongkong. Calung. Sisingaan, Pak Ena jaipongan bajidorannya. Pop suna Pongdut elektronik. abdi teh 3 tahun pengenang pongdut teh. Salah Di satu. Ciawi. Salah satu. Kang Wayu boga teh. Si boy. Ya boy, lah teh 3 tahun abdi teh. Tapi kan Tapi eta kan- masa eta kan aya pengalaman. Aya proses lah, ya. Di dia abi aya pengalaman serang anu jenderal sanes deui, mudah-mudahan aya referensi anu. Amin. Nah, amin. Kak, ini mah cing hiji kenten tadi. Nu dialog teh simak dialog teh. Aya Kang Acung, aya Kang Aci, aya Kang Aja, aya Kang Nur. Nanti season dialognya, nanti Season dialog. Anu menyimak nama iya we. Iya. Tenang, abdi masih mantap. Tak apalin saya segala bisa. Multi talenta teh salah. Sok. Oh. Kurang udah buka keprok-keprok. Lau. Oh, nyebit. Kacapi, solo kacapi.